ulah rek mamangkatan sabab poe ayeuna RW rek datang ka dieu janji aku atuh duit-duitan aing mah pusing aing kapasya di jeung RW anu ceuk RW hayang lalaki ai budakna hayang awewe lain keder kumaha tuh jangan lupa ya subscribe like comment and share. Pusing urang mah euy mikiran warga teh nyeun KTP kudu gratis hari enggeus dijieunkeun ngahep-hep ayeuna masalah dana teh eta mungkin pamarentah kudu aing keneh wae pusingna teh anu teu kabagean ngacaprak anu kabagean ngahep-hep we jeung rokok-rokok acan tapina urang sebagai RW kudu ngayomi ke masyarakat supaya masyarakat percaya yen RW urang teh meureunna dipercaya. Heulah geula urang nelpon heula. Assalamualaikum Pak Lurah. Iya abdi RW nya ieu masalah ieu teh ya pendataan teh geus kabeh. Nah, aya hiji warga tapi bingung masalahna, henteu bisa didata. Eueuh status eueuh naon, jadi bingung. Engke urang rek didata deui ka ditu. Sugan we ayeuna mah aya kitu budakna. Aya ngomong nama abur-aburan wae teh nyaho lah, kolotna geus parusingeun. Siap. Nah, Waalaikumsalam. wih pot karajin kieu na ye pamajikan abah luar biasa. Ini rajin isuk-isuk geus nyeusehan nyangu geus sakit nonton atuh pamajikan. Ya mah nekeun poe ayeuna teh bakal aya pendataan penduduk. Jadi urang teh kudu didata. Oke mamah barunan ngaranna saha eta keureuh deui pan. Gara-gara corona pan ieu teh. Reueuh deui. Aduh, ampun luar biasa. Ya. Abah arek ngagoler di hareup. Nah, engke emak lamun aya datang RW nya, datang ka dieu. Omat kudu udangkeun abah bisi kasarean, heuh. Tak kitu sok labaskeun heula we mah. Bagian pisan sama majikan. Neng, ka dieu. Yuh. Anak aing menik geulis kieuna. Pentingna. Lanceuk maneh ka dieu teh ka dieu. Jang. Ka dieu heula sakedeung. Naon? Ka dieu. Dia cenah cek apa? Ka dieu. Rek naon atuh? Asa kula. Ai bapak kunaon ah? Ai sieuran haon tolong. Da ujang masuk ieu. Astagfirullahaladzim. Apa sih oge nyebut teteh? Dedeta kan. Aisyah mah sarwana tuh. Degeulis teh ah. Ya Allah. Gila ulah ngerakeun Aisyah kumaha? Aisyah ka mana ayeuna? Rek arisan. Hah? Rek arisan. Aya arisan naon ning? Ngecok. Aduh, abah penting tas ngocok atuh jeung indung maneh. Coba eta mah. Eta mah lain arisan. Naon? Oh, kitu. Semua tujung, ya dengekeun. Tahan heula sakedeung, ulah rek mamangkatan. Sabab poe ayeuna RW rek datang ka dieu. Janji arapna. Timbul ka kolot heula sakedeung. Kajol. Ayo kajol. Bapak mana sih? Mana sih gara-gara yang Bung. Wasdi. Aya si tetehna. Aya si bapak. Aya bade naonnya? Ya, iya aya pendataan di desa cek Pak Lurah teh kedah ngumpulkeun data-data anu aya di warga ieu. Aya si bapana? Aya si abahna nuju bobo. Atuh ieu mah penting teteh amun bobo oge kedah digugahkeun. Oh, nya. Heeh. Cantos-cantosanya. Mangga. Heula. Mangga. Alhamdulillah. Kumaha? Pak RW, damang. Alhamdulillah. Pak RW bener wat siaga kieu. Siaga atuh demi kemasyarakatan. Kita abdi warga baru di dia teh, mohon. Nah, jadi Mohon. anjuran di desa teh, Mohon. abdi kedah ngadata warga anu di dieu entong aya hiji-hiji acan ge anu kalewat. Oh, iya. Bapak bari masihan ieu teh ya, non teh sumbangan. Ih, eta masalah sumbangan mungkin bisa dia. Bari ngadatang naon itu, Pak? Ieu ngada. Coba sok moal. Janten anu sadaya emahnya untuk kadata ku abdi. Nah. Nah,
janten abah doang anu teu acan. Oh, da ieu pendatang baru Nya. sok nami panginten we. Nya, Oh. ieu nami-nami teh kedadi. Nah, sok abdi. Catet, Oh. gitu. Anak-anak, ya, Nya. majikan, Ah, gitu. oh. Mun bisa mah incu-incu nage kudu kadata Oh. supaya ku pamarentah teh kete tiasa dieukeun. Oh, anu sok ada sok salah paham teh mun kamarinya. Nah, eta. Salah ngadata ternyata datana beda-beda. Nya, Oh, eta siap Pak. masalah Mohon. nama. Nami abdi Pak. Mohon. Atas. Sok, kira-kiranya Oh. tidak heula nya. Nah, cing. Coba gadun Neng, bal gede gelis. Ini nyempul pen. Amun henteu kadata ayeuna, Hah? isukan kudu bisa diantarkeun. Oh, iya ya tak iya Pak. Mohon. Papunten nya Bah, nya ngarepotkeun nya. Nya. Ieu Nah, nya kumaha? ayeuna teh kedah nami teh parele sadaya. Ya, abdi. Abdi teh saha namina Bah? Junet. Junet. Catat heula nya. Nah, Junet. Nami istrina saha? Mislem. Misla. Ya, Mislem. Kayak lanjutanna. Mislem sarjana ekonomi. Manawi ieu saha ieu? Tah ieu pun anak. Anu kasabaraha? Itu si bungsu. Si bungsu. Kagungan anak teh dua. Lalaki hiji, Heeh. awe hiji. Awewe hiji. Lalaki panggedena, Lalaki panggedena. ieu adina. Ieu pang adina. Saatena ngaran teh Poho aing teh poho nu sekolah. Dede Encun. Oh, Dede Dede Encun. Dede Encun. Nya. Dede Encun. Lieur. Hah? Lieur gitu. Dede RW na ada bolot. Encun. Dede Encun. Eta Kade, jang kade, masa eta tulis salah di dinya. Ngaran abi. Kade, jang kade. Iya. Kade, kali jam 12 ke Sok tulisan. Dio kayang kade, dio. Sok kana namina. Uben. Anu hiji teh Uben. Ben, eta rakana nya. Nyarakana. Tah ieu budakna tinggali heula tuh ketinggalan. Buset. Kunaon Mbak? Aing geuning ieu awewe kabeh. Ari abah kumaha ieu ngadata teh? Ih, awewe lalaki bingung aing. Lalaki. Ih, awewe lalaki bingung aing. Lalaki. Ih, awewe lalaki bingung aing. Lalaki. Lah pusing aing mah da ieu teh engke ngadata ka dituna hese jadi bakuliwat. Main kumaha? Geus wae di atopkeun wae di dituna mau di ieu. Aduh. Aduh, pusing aing mah Boga budak dua nana anu hiji awewe bener. Anu hiji deui lalaki setengah mateng aing bingung wat ka pasea bege jeung RW. Anu cek RW hayang lalaki, ai budakna hayang awewe. Lah aing keder kumaha tuh? Hayang aing gara-gara naon baheula nya? Wah inget euy. Baheula teh keur basak manehna keureuneuh. Aing baheula kungsi hayang boga budak awewe. Aduh, aing pusing euy. Kungsi oge aing dibogohan ku banci baheula. Aduh sigana mah aing kutukan ti banci anak aing jadi banci ayeuna. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Anak aing banci. Anak aing banci.